deui nya tim Dewageng Channel ngadamel deui konten. Hapuntenna beberapa minggu ke belakang kita off dulu karena ada beberapa hal yang harus dibenahi meskipun belum beres sampai sekarang. Alhamdulillah ayeuna tiasa deui riung mungpulung dina ieu patempatan di Kampung Dawagung sesuai sareng nami channel ieu nyaeta Dewageng Channel. Kita sarehat sadayana Sehat. rahayu. Alhamdulillah. Tah kieu Kang, ayeuna teh kan naon anu dibahas ku urang ku Abi nu hoyong ditaroskeun teh nyaeta soal pakarang adat. Naon anu disebut pakarang adat teh? Jeung rupina teh nu kumaha wae pakarang adat teh? Kumaha cara makena? Sareng kumaha deui cara makena, untuk apa itu pakarang? Apakah pakarang itu pakarang ayeuna kan disebut pakarang teh nyaeta disebutna teh alat tani upami ayeuna pakarang teh. Nah upami kapungkur kumaha gitu. Sampurasun wargi sadulur sadaya sadunya sabuana panca tengah khusus Dewageng Channel. Lami tepenak lami teu ngonten panginten sejak dihapunten kasadayana. Margi aya hal-hal memang anu signifikan perkawis pajamanan ayeuna. Nyandak tina catur pakarang adat saupamina dicandak tina bag-bagan bahasa nu ayeuna pakarang adat teh mangrupikeun panginten alat tani tina logam. Nanging waktu saena urang medar pakarang adat anu disebatna lamun dina pajamanan ayeuna mah sebagai Pusaka. bukan pusaka, aturan etika estetika kanggo pembenahan kehidupan, aturan etika estetika kanggo beberes di jagat tuana dina lingkup jagat alit Awak urang pakarang adat sapertos bisa badan, teras kampung, teras oge kabuyutan, teras kadituna nagara. Pakarang adat anu dimaksud nyaeta sistem panginten sareng kredibilitasna. Non wae cenah pakarang adat teh mumawi lores mah jauh amugi wae urang sami pedar dina mangsa ieu bulan menceran malam 14 di sasih Agustus kaping hiji 2023 sanes kanten bahasa istilah yang menyebat ngabungbang, nyawang bulan atanapi behdituna nyawang bakti purnamasari. Ya memang waktos-waktos anu benten tapi eta keneh dina pakarang adat selarasna eta sebagai alat sistem pemerintahan kecil kanggo ngawangun kamajuan hiji kabuyutan, kampung, desa, kacamatan, kabupaten, provinsi, behdituna nagara. Sanes akulturasi kanggo bahasa-bahasa nu ayeuna pakarang sapertos kana alat parabot atanapi nu hal-hal nu sanesna behdituna biasa disebut pusaka. Nanging ieu kana bentuk etika estetika peraturan alat kanggo tatanan hukum panginten tatanan kehidupan sami sareng alat perangkat desa panginten
pakarang adat teh upami lingkup desa nuju rame ayeuna digonem caturkeun perkawis adat sareng budaya. Salarasna setiap tempat ngagaduhan adat masing-masing sareng budayana masing-masing. Tergantung teh naon atuh bahasana teh tergayot gumantung karena zaman peredaran peradaban waktu sareng zaman nu ayeuna. Orang nyandak istilah nama nilai-nilai anu biasa dipake ku pajamanan ayeuna dina pakarang adat. Sapertos salah sawiosna numutkeun pamendak ieu mah nya tentang pas leres belum tentu benar. Naon wae Kang pakarang adat teh cenah. Nyaeta aya anu disebat kabiasaan. Geuning ari zaman baheula mah lamun dek aya datangna bancang pakewuh musibah atawa non ciren ciri wanci terus naon deui istilah-istilahna sanesna tanda-tanda akan datang satu masa. Nah dia aya gunem catur pakarang adat naon wae mugi abdi teu hilap kadang-kadang maklum da ita daripada supaya hilap aturan samodel geuning ari lamun gunung arek ditu hewan-hewan tarurun. Nah sasatoan besok tarurun miheulaan satu letik satu gede turun ke lembur. Nah kadang-kadang eta teu kabaca ku masyarakat umum teh padahal mah eta geus ngabejaan siklus alam yen di luhur gunung teh arek aya naha longsor eta teh naha gunung bitu satuan letik teh tarurun ke kalembur. Nah didinya urang kedah tatan-tatan surti meureun naon nu aya bakal kejadian ciciren ngaranna sapertos kitu. Nah meureun kudu kumaha kitu teh bisa ditinggal tina arah angin. Aduh ieu aya bau ye jika bau naon ai gunung ek bitu teh bau walirang wayahna kedah tatan-tatan boh bilih bisi bakal bitu gede bitu leutik. Nah diancur deh ku angin duh asa aya bau hararapeuk ye buah ieu tarurun gunung satu leutik reptil jeung nu lainna biasana marek aya urug. Nah eta orang kudu tatan-tatan ieu urugna kabeh mana ditingali tetangkalan teh mana anu panghejona mana anu panggaringna. Bah jika rada garing ieu mah buah itu nerek bahe seperti gitu geuning baraya yang lain hartina nyanyahoanan dah bisa maca tina alam. Nah cenah eta tangkalan cenah garing dauna dan nu diharap geus teu cicing artinya geus arek eundeuk geus arek oyag sok sanajan eta dina usum anu teu halodo sapertos kitu. Nah aya etika estetika kedah kumaha yang panginten aya istilah doa bersama secara keyakinan masing-masing dina pakarang adat teh aturan-aturan ulah kitu ulah kadinya dina mangsa pasasore sabab can kabaca bisi turuna iraha buragna iraha. Makana aya istilah sareupna atawa sandekala dina mangsa-mangsa eta kan bisa teu katohian urang teh mun aya mara bahaya teh dijieun we aturan ku sesepuh anu kalebet kawengku kana alat parangkat adat personalna meureun Kang. Nya dina pakarang adat teh dipimpin ku dina lingkup wilayah kampung meureun atawa kabuyutan. Muka hiji aya nu disebut
pupuhu. Ketua kampung. Nah, ketua kampung. Tah eta salah sawios personal pakarang adat. Tina pupuhu teh naik ka puun. Naik tingkat diri rekomendasi ti pupuhu heula ieu aya perbedaan alam teh aya naon ye. Sagotra sawala jeung puun. Puun ieu teh asa aya rada beda hawa jeung cuaca teh. Aya naonnya? Duh, kurang paos sih hayu urang ngeriungkeun jeung tohaan. Nah, didinya antawis pupuhu sesepuh adat puun. Terus naik katohaan ngariung didinya gotra sawala dibaca naon arek kejadian cicirenaon anu kapanggih. Seperti itu Kang pakarang adat teh salah sawiosna. Nu tilu eta teh masing-masing punya kredibilitas dan tugasnya masing-masing. Teu pacorokokon. Nah, dina gotra sawala dihijikeun. Ciciren naon terus pagawean naon anu kudu dilaksanakeun ayeuna jang mangsa kahari sapertos kitu. Eta salah sanesna nu disebut pakarang adat. Sanes nu mangrupa pakakas gitu. Masih dina lingkupna kabuyutan eta teh kalebet kana wilayah Karamaan. Pemerintah kabuyutan, pemerintahan kecil pagitan. Jadi dina Karamaan eta aya pakarang adat anu tilu tadi. Non wae Kang tadi teh Pupuhu, puun, tohaan tah didinya. Ngolah nagara teh ku lingkup leutikna dina kabuyutan atanapi kampung pijamanan ayeuna teh nya ku tiluan eta. Amun ayeuna mah meureun dina zaman kiwari di desa naon wae Kang tah. Kepala desa, handapna kepala dusun, RT, nah RT, RW. Sapertos kitu. Dina tilu eta ngahiji aya nu disebut rama. Karamaan eta keneh jelema teh nu tiluan nanging ngabentuk di saurang anu khusus Jadi kepala desa. jadi we rama. Tah karamaan mun ayeuna mah meureun RT, RW, puluh kepala desa opat sami keneh kitu nanging dina pajamanan peradaban nu ayeuna sapertos kitu. Romo urung Romo Sapertos kitu menawi aya pertarosan. Nah, dina ciciren eta sapertosna teh kan hewan-hewan turun, binatang turun. Nah kan didinya teh sawala para ketua kampung, tohaan, puun, sareng sajabana teh kan. Eta teh kan ngarumuskeun apakah itu untuk mengungsi atau untuk persembahan kepada alam, apa yang harus dilakukannya gitu sesuai dengan sawala itu biasana naon gitu anu kapungkur lamun geus ngariung teh musyawarah teh. Nah naon ngaranna teh ngadamel persembahan gitu ka hiji mun gunung maka gunung, mun ka laut supaya henteu si gunung eta teh mun bitu mah henteu jadi bituna gitu. Didinya naik tingkat tina gotra sawala para sepuh Karamaan nya di bidang eta aya tilu tadi. Pupuhu, puun, tohaan, sareng Karamaan. Nya didamel we hukum adat. Aturan adat panginten. Ku sabab ieu anu aya cicirena, ieu kemungkinan teh pasti kesalahan arurang keneh. Gotra sawala teh didinya tah. Oh nya ti heula teh ngasuk di beh tongo da taneuh teh kurang anu nya mangsa harita panginten hayang subur nya marawa uyah. Uyah naon sok dipake zaman heubeul? Badosok. Uyah korosok, da uyah korosok teh sok kadangkala ngagemurkeun matak subur. Tiba heula ge geus kapanggih ilmu eta teh. Tapi lamun ku kalilaan teuing mah kalobaan teuing. Jadi aneh noe teh jadi kumaha Kang?
dok jadi uruy muranya jadi uruy ta eta nu ngakibatkeun jadi aya bakal aya urug upami urug putra sawala we di dinya teh nyieun hukum adat atuh ari memang dibutuhkeun mah eta jang tanaman jang ngagemurkeun ulah nu tempat nu eta ulah dibelah dinya dengan anu ampah neanganana anu sakirana teh taneuhna anu ampah terus kajangkau ku masyarakat bisa kaduga ku waktu jeung kegiatan anu memang sifatna teu nyapekeun teuing jeung teu pi balayeun tah itu dina aya balayeun oge masih keneh bisa katanggung arah jeung muragna ka mana bakal kumaha teh kabaca tah sapertos kitu mangkana sesepuh baheula sok ngadamel sisukan teh 2 walungan teh di belah jame eta teh maksudna mah kanggo benteng pertahanan alam ngahindarkeun eta sapertos kitu Kang eta nu sebat Gotra Sawala dina pakarang adat anu ngajadikeun hukum adat setelah saatosna kapendak permasalahanana dijieun we hukum adat aturan dijieun we aturan dimimiti sikluk mereka suklak siklukna dibaca diukur ieu bakal na kieu engkena teh kitu lamun teu kitu bakal na kieu nu disebat hukum adat ti para pakarang adat seueur eta anu sebat pakarang adat teh sistem eta teh sanes ukur kanggo nyangkirangan aya pibalayeun kanggo ngatur kahirupan masyarakatna oge aya makana didamel wilayah adat tina pakarang adat ngadamel hukum adat aya wilayah adat gitu hukum nama meureun salah sawiosna nyaeta